Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waktu urang patepung dede layung kuning mayungan Masjid Nabawi dikersakeun pada magrib urang wano nu jadi saksina Madinah Al-Munawwarah. Suci paamprok di dina tawab jeung sa'i teras pada mentang doa di mustajab miharep duaan deket silih pikahiman durian ka anjeun jeung kana suci nunggu dina ati durian ka anjeun jeung kana suci durian nu ngaguru dina ati rukunnya manhaj aswad hijri Ismail jeung anjeun wawaung rasa kasono moal bosen moal poho geuning aya ridho Gusti ayeuna urang jadi hoyongna patilas deui jaga mun ibadah haji. Suci paamprok di dina tawab jeung sa'i teras pada mentang doa di mustajab miharep duaan deket silih pikahiman durian ka anjeun jeung kana suci nunggu mulung dina ati durian ka anjeun jeung kana suci durian nu ngaguru dina ati rukunnya manhaj aswad hijri Ismail jeung anjeun ngawangun rasa kasono moal bosen moal poho geuning aya ridho Gusti ayeuna urang jadi hoyongna patilas deui jaga mun ibadah haji jaga mun ibadah haji.